geus dikitukeun bae. Urang satu sisi hayang memperjuangkan, satu sisi ingat ke hadis Kangjeng Nabi, moal terjadi kiamat atuh lamun teu acak-acakan. Jeung moal turun-turun atuh Mahdi teh. Mantak satu sisi urang menggebu hayang memperjuangkan, satu sisi geus aya tulisanana ti Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Engke bakal didominasi di Indonesia, khususnya umumna di dunia ku kafir. Dominasinya kumaha? Satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu gereja. Nah, ieu carita kalut. Nah, ieu bakal nangke di Indonesia kalut, di Thailand kalut, Malaysia kalut, bae dunia kalut. Teu kuat pemimpin Islam lantaran loba nu dibunuh. Menta ke negara Arab. Kedutaan Arab supaya mohon ke pemerintahan Arab dibuka lebar-lebar untuk tinggal di situ lantaran geus teu kuat di negarana masing-masing. Itulah caritaan Kangjeng Nabi. La ilaha illallah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih keneh nyaritankeun tentang diat. Nusa kali deui di negara urang mah ieu teu kalaku. Urayan Al-Qur'an nu diuraykeun ku Kangjeng Nabi, diterjemahkeun ku para mujtahid, dikitabkeun berbagai mazhab, ieu teu kalaku lantaran lemahna umat Islam. Sanajan dina kitab Bukhari dijelaskeun al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, maka qaid horeng satungtung urang Islamna teu cinta dunia. Satungtung ulah mukhalid jeung ahli-ahli munkarat. Satungtung urang Islamna ieu bener-bener ngagungkeun ka agama. Kakarak ya'lu wa la yu'la. Jadi berarti lamun urang Islamna cinta dunia nu ku Kangjeng Nabi dikhawatirkeun ketika umat kaula cinta dunia. Mafatihu khazainil ardi dibuka, khawatir cek Kangjeng Nabi malah lundur ka tukang kuari. Ketika umat Islam mukhalid jeung ahli-ahli munkarat jeung kafir, khawatir cek Kangjeng Nabi kuat. Ketika geus teu ngajungjung agamana, maka dikhawatirkeun ku Kangjeng Nabi. Urang nu tilu eta kuari geus nembrah cinta dunia kabehan. Ku cinta-cinta na haram ge ditabrak, ngeridit bunga bang. Ieu mah ngomong bae sanajan terus bae ngeriditna. Sanajan terus bae ngagolang-golangkeun duit bang. Ngan ieu mah keur carita agama mah terus bae moal deuk dipake deuk henteu. Ja aya hitung-hitunganana ieu ke di akhirat kakara karasa. Kok bae ku ari suadaek enggak. Lantaran kajurung ku hawa nafsu. Dititah urang ulah migur mukhalid jeung ahli-ahli munkarat, urang terus bae. Jeung kafir, jeung musyrik, jeung munafik, jeung nu tara salat, urang campur gaul, malah jadi bos urang. Iyalah agama ipis nomor katilu. Ketika geus teu ngajungjung ka agamana sorangan, syiar-syiar agama geus dileungitkeun. Tanda-tanda keagamaanana geus dilejapkeun. Kaliru antara mukmin jeung kafir sebab eueuh tanda. Geus
dikhawatirkan ku Kangjeng Nabi bakal mundur nu tilu eta geus araya kabeh. Mantap pantes lamun Palestina digempur terus ulah nyalahkeun kasasa sebab orang Palestina nurutkeun cek orang Palestina kamari datang Syekh Abdurrahman bongan orang Palestina geus teu ngajungjung tinggi ka agamana disiksa ku Allah melalui peperangan carita hakikat zahir ramatu terus bae berjuang. Terus di Mesir atuh gitu kene, terus di Syria atuh gitu kene. Ya di Indonesia gitu jauh. Mantap. Alhamdulillah urang kuari geus boga pemimpin anyar, presiden anyar. Mun kukula dibejakeun ai kula mah geus nyaho. Lain gaib sebab aya jelema datang ka imah sabulan memeh pemilihan awewe kitu buukna ieu adalah ngonde percis kos Megawati dek jadi presiden di zaman almarhum Abah tilu konde daratang ka imah tuluy ieu mah hiji berarti ieu alot jadi geus jelas kula mah geus ngomong kanu di imah ge sacenah nu di imah ulah loba omong salah di imah we pokona mah sok aya nyaho bae asana tetep nu menang mah ieu Megawati berarti Jokowi geus teh kitu sababaraha urang lah nyaongan kula haju dibere isyarah aya tamu urang Gunung Karang geus teh keluar jelema ibadah baik ka Allah sacenah ke sok aya nyombe sia mah semua dibere jawab sebab sia mah kaditu dek minta impo bae bareres mau apa nuk mental maca sholawat zikir impo malu minimal gede hutang datang cek manehanana eta isyarah tepat ngan tetep nu dipilih mah adalah nu lawana bae nu bakal menang na eta tapi milih mah ulah kadinya teu kahartipan ai milih titah ka Prabowo ari nu menang mah bakal itu atuh kula bingung kan jadi kos kitu atuh terus we dipikiran kunaon jadi kos kitu tetep nu menang mah itu ngan milih ulah kaditu ya ayalah ngan lamun dicaritakeun teu bagus mantap lamun nu milih kanu eta nu kuari menang tetep kudu loba maca isyarahna seperti itu ya tah kos gitulah ke iraha-iraha tetep dibejakeun ngan kuari mah haneut keneh moal wakadeui kege karasa ku urang kabehan ja pamimpin urang nyata-nyata atuh KPU seperti kitu paingan milih mah kudu kanu eta sanajan nu menang mah nu itu jadi aya kene malah aya deui nu saurang deui mah nu mere isyarah teh masih di Kabupaten Tangerang kene ngan ti loka pangijing jelema saha cenah kieu jurig beureun tah mah sia mah kadinya bae emang batur jurig meureun aya sarua isyarahna kos kitu kene tapi per detik ieu ge masih kene aya nu mere-mere isyarah teh berarti aya kompromi khusus wallahu alam kahareupna mah tah kos kitulah sabenerna nu asli nama kos kitu ngantak tarik teuing teu kula lemah teuing teu sebab naon ari nu menang geus dibejaan ku konde
eta tamu ge loba tuh nu hadir dirinya ngan nanyakeun teu dibejakeun kabelah dieuna kos kitu. Nah ngan milih mah cenah ulah kadinya aya lawan bareng wallahu a'lam. Lumantak para ulama ahli-ahli Allah ahli ibadah tetep teu milih kanu menang sanajan geus nyarahun bakal eleh. Habib Lutfi kurang kumaha, Habib Ja'far kurang kumaha, Habib Salim di Habib Arif geus nyahoun. Kemudian sababaraha kiai ngan sukut kajeun aya panitah mantak nuhun teu milih teu baragus kabeh ge ngan aya niatan bagus doang. Nas nu kuarima sing loba istighfar urang kabehan sakitu bae geus. Jak kabeh geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz. Kabeh kajur didongkrak ku kumaha ge moal bisa. Geus urang nolkeun deui, urang bariasa deui eta pimpinan urang doakeun mudah-mudahan nyana bisa mimpin kalawan jujur jeung adil. Rakyatna bener-bener ngarasa dipimpin. Indonesia mudah-mudahan aman, ulah aya gontok-gontokan jeung ulah aya nanaon sehingga urang ibadah ka Allah tenang jeung tentrem. Sakitu ulah jadi masalah nol deui biasa deui. Tinggal urang nungguan kumaha ka teh ieu mah carita tentang agama mengenai tentang diat nu ieu mah hanya koleksi unggul di jero hate. Minimal urang sanggeus nanyaho ulah ngaganggu ka batur. Lantaran sanajan di dunia henteu diadili, jaeuh pengadilan dunia anu beres. Urang nyaksian jaksa sakitu saremna horeng disatukangeun nama butuheun duit. Satungtung jaksa butuh duit moal nyaan dina mutus hukumna. Hakim jeung jaksa ngan bajuna doang hararideung jeung bareureug. Orenganan hatena mah geuleuk maleukmeut. Dek mutus hukum kumaha? Mantak peradilan dunia mah sakikieuna bae. Tinggal engke di akhirat. Hakim jeung jaksa teh disiksana beda jeung batur. Kabedaanana batur mah digeceburkeun ka neraka nya mah diiris-iris ku hinis. Panai diiris ku hinis mah angel nyerina. Cek enak ieu dijeburkeun bae ka neraka moal cek malaikat. Ieu meunang hinis teh ti pasir gadung cek. Hinis. Aduh, urang eta bakalna jaksa, advokat, hakim beda siksaanana. Jeung nu sejen. Nu sejen mah gejebur dikulub di neraka jahanam. Nya mah diiris, mik lain make seukeut, lain make peso seukeut, tapi make hinis. Aju hinisan geus wet gitu neunan jeruk yang ti mana meureun jeruk mepisna. Ieu mah hukum picis ngaranna nu kieu mah. Aya ge carita hadis Kangjeng Nabi sarua jeung diiris-iris ku hinis. Allah alam ke di akhiratna. Ieu mah sakadar caritaan kos itu. Percaya urang mah ja ieu nu nyaritana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi jaksa, hakim, advokat anu teu jujur jeung teu adil mutus hukumna katongton ke ku urang di akhirat. Insyaallah kan. Sangkilan jadi kiai gerarisi. Kumaha risina lantaran geus loba pagedruk jeung keputusan negara. Tolak tilu tetep bae di negara jadi hiji. Kiai mimilu kuari loba. Tapi kukula kadenge kene loba kene kiai-kiai salap mah tetep tilu bae.
aya nu disogok make jeruk hasem. Entah cara tilu bae barang jeruk amis bener jadi hiji. Sial da kiai. Iya tilu wae. Bain ku bro. Ieu ku ari geus beraja lelah kan. Anu mutuskeun hiji. Mantap kula lamun aya nu datang geus tilu. Acan-acan kiai anu mah hiji, tuturkeun kiai anu kusia. Ayo. Engke di akhirat ngadu jeung aing. Waduh cenah kiai kos bapak kolot sampai kapangan loba omong disoegeun ku aing. Bisa bodoh maksudnya dek milu keaturan kitab atuh mangga henteu milu atuh sabodoh kula-kula atuh nyana-nyana. Ngan kan geus teu satu suara. Bae atuh rek kumaha ge keja aya itung-itunganana ieu di akhirat. Ieu manusieun ka Allah bae nusieun ka Allah. Tuh, tapi kan dibuktikan ku Gusti Allah asal tilu talak, tilu dijadikeun hiji, rumah tanggana teu beres. Maju ku majuna tapi ribut bae, eleh kareng kosong mah. Atanggana nya ribut deui, keribut deui, ketepuguh. Dagang lagi ke hancur. Dan lain sebagainya anu dikenakeun panyakit nu model. Nah, ieu tilu dijadikeun hiji nyala terus bae rumah tangga tapi disiksa sebab hate letik namanya nagenya ieu tiba heula ge jatilu teh tilu ngan ieu mah meureunanan ku kemanusiaan bae manusiawi karunya ku anak karunya ku nanya hiji bogoh deui lah geus bae anu ngamenangkeun ujung-ujungna sulit dicaritakeun nu datang ka kula bae nu gering cek dokter ja sehat tapi jelema na gering terus tapi kan teu bisa reujeng jeung pamajikan naon hatina. Ditanya kalau ke pemajikan anak, iya kumaha jeung. Kieu bae. Cek di tanggal Ambon naon eta? Bukan siang aja di ditu. Kumaha nyaho we pokona banget. Terus kenapa eta? Naon artina kikituan? Tuh. Nih. Walau gol Zaid Umar Bakar dadap kolin naik parahu atau naik kapal kemudian ceki Zaid kaki Umar teh Umar mana barang-barang sia mana iya jeung iya geus aditu kalautkeun piceun meureun rada oleng ieu si kapal teh ala kadar oleng encan banget olengna ceki Zaid Umar geus kalautkeun demi kemaslahatan kabehan ye ieu barang aing tanggung jawab aing kumaha tah lamun kos kitu lauqala lamun ki Zaid ngomong kaki Umar alqimataka balangkeun barang-barang anjeun geura ka laut walaya domanu tanggung jawab aing sabaraha duiteun ku aing sia dibayar ku aing nu penting ieu balangkeun ka laut tah eta teh Ki Zaid ngomong kos kitu ketika datang ka darat domina katembuhan wajib bayar bahasana walaya domanu atau alani dominun sarua bae pokona mah balangkeun ku sia barang sia ka laut tanggung jawab aing ke di darat ku aing sia diganti Zaid katempuhan wajib ngaganti. Tapi lamun kieu doang mah bahasan lah teh. Mar, mana barang sia? Oh. Balangkeun. Mar balangkeun ngan sakutu teh alki doang, henteu nyebutkeun balangkeun barang sia Mar. Henteu, Umar, aya geura balangkeun. Aya geura balangkeun ngan sakitu doang alki doang, henteu make alki mataka. Eta kos kitu mah cenah henteu wajib katempuhan Ki Zaid teh sebab ngan sakadar bahasa alqi doang teu jelas naon nu dibalangkeun teh naon ini dibalangkeun teh apa barang nyana apa barang batur apa diri manehanana atawa naon jadi teu jelas Umar aya geura balangkeun mungkin pulpen balangkeun mah tuh nu mantak lamun bahasa ngan sakadar alqi doang nah ieu teu wajib katempuhan Ki Zaid
wa inna mayadmanu multamisun li kopi gorokin numantak ngananggung yane ketempuan multamis anu nitali kopi gorokin lantaran kernasin kakerem walam yaktasona polil qabil mulki tetantung kamangfaatan malangkeun kanu malangkeun nu mantak tetep bae wajib katempuan aya hiji manjanik teh bentukna okos kitu jepretan ngun gede aya jepretan mah manjaniknya nengen leutik ku sorangan tau budak angon mah latihan perang ngajepret buah tetangga jadi itu mah latihan perang ngan buah tetangga korban Kanjeng Nabi Daud itu hebat punya jepretan teh nah iya jepretan ngajepret eta kan tetep bae kudu diincer heula eta jepretan leutik jepretan gede ditangtungkeun kemudian atuh ieu gede karetna wadahna gede tak eta teh ditarikna kan henteu bisa ku sorangan aya gede mah lantaran ieu mah perang mungkin bae nu dijepretkeunana batu mungkin bae atuh ieu teh bom antu ngaranna ge alat manual ieu mah kuai geus moal kapake mau perang kos kitu atuh geus kali ini orang make jepretan kos kitu Ikir cerita teori-teori zohir. Tapi kapan ari ahli Allah malain gitu? Urang menyatakan ahli Allah batu lain deui. Lantaran di dunia perkumpulan wali teh di Lubnan, Libanon, Israel berarti. Palestina. Lamun di Mesir eta teh perkumpulan wali Ashaib. Lamun di Syria perkumpulan wali Nujaba. Kapan aya negara perkumpulanana Nujaba Eropa Ashaib? Eta teh negara-negara mana perkumpulanana? Ketika endeu ka Lubnan, ka Gunung Lubnan. Eta teh singgah heula di Syria para Nujaba, di Mesir para Ashaib, di Yaman para dan lain-lain sebagainya. Ya, tak eta singgah heula ke kakarak geus di waktu dulu ditangtukeun berangkatlah ke Gunung Lubnan. Didinya manehanana naon nu dibicarakeun ku para aulia-aulia Allah. Apakah nyana geus aya izin ti Gusti Allah ngabantu perang? Apakah encan aya dalam rangka ngabantuna kudu kumaha? Inya nama selalu komunikasi jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang mau nyaritakeun dunia kewalian kos kitu, besi ente daftar hayu. Jadi bere ku non karena kartu nama. Nah iya kartu nama kewalian tah sia dibere. Ngan ke lapor ke mana kau sada insani. Edan nih mah budak ya. Jadi dunia kewalian teh kos gitu. Geus perkumpulanana di Gunung Lubnan, engke di negara-negara teh paranti perkumpulan Nujaba di Syria, Ashaib di Mesir, Eropa di Yaman terus lain kumanta ku urang osok di hadiahan. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Rijalal Ghaib, assalamualaikum ya Nuqaba, assalamualaikum Nujaba ya Usropa Ashaib eta. Kemudian Abdal Autad eta ngabogaan tempat di negara tertentu. Nah gitulah warige lamun kurang dicaritakeun perang Palestina teh modern, senjata nu sangat sederhana tetapi loba korban nu luar biasa di Israel ge sarua bae. Encan anu salalatres jeung nu araredan. Tapi engke dibuktikeunana mah ku Gusti Allah terakhir Mahdi. Jadi urang kuari carita segala khalifah, carita segala kitu pemimpin Islam boleh-boleh sajalah, tetapi moal terjadi nu bakal terjadi mah engke pemimpin terakhir Mahdi. Iraha engke kapan Mekah dilegaan, Madinah dilegaan, tidinya bakalna engke aya jelema antara maqam baina rukni wal maqam, nyana salat bae dinya teu eureun-eureun salat bae Allahu akbar. Allahu akbar. Asal salam Allahu akbar.
ciri nages di bejaan hiji irung mancung kedua buukna kos Kangjeng Nabi turun Kangjeng Nabi ngaranna Ahmad bin Abdullah dimahdikeun ku Kangjeng Nabi ieu nangke aya hunungan di dia di pipina teh jadi moal keliru geus di bejaan tanda-tandana besi di lembur ente aya nu hunungan ieu mahdi gantung ya gah mahdi ke make bajuna 2 lapis abaya teh baju gubah cuman belah hareup nu hiji jerona putih nu hiji di luarna hijau gagah kemudian make udang-udang sanggeus udang-udang make kurung ka dieu make 3 sorbana ieu ge nu di lembur sok make 3 teh eta mah di eta sehingga ada mah di eta jadi geus geus dibejaan ku Kangjeng Nabi melalui hadis-hadis Kangjeng Nabi nu sok ngocaan hadis mah mentak engke henteu kaget, henteu aneh, henteu keliru jaga si bejaan ku Kangjeng Nabi salat be Allahu Akbar. Teu mailu ka sasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salat sementara di negara-negara geus kacau. Di mimitian ku Syria kacau na luar biasa, Palestina, Irak, Iran, Mesir, Yordan, kabeh, Yaman, Turki, Maroko bakal kalut gede moal eureun-eureun. Lantaran geus berbau-bau agama mulai ka dieu ka ASEAN ya mulai tuh Cikupa etalah Indonesia terus kacau mantak pemimpinna moal nu baragus nu garoreng anu loyal terhadap Amerika geus dikitukeun bae urang satu sisi hayang memperjuangkeun satu sisi inget ka hadis Kangjeng Nabi moal terjadi kiamat atuh lamun teu acak-acakan yang mal turun-turun atau mahdi teh mantak satu sisi orang menggebu hayang memperjuangkan satu sisi geus aya tulisanana ti Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah engke bakal didominasi di Indonesia khususnya umumna di dunia ku kafir dominasina kumaha satu masjid satu gereja satu masjid satu gereja satu masjid satu gereja urang inget beka omongan nini urang baheula siage mah hiji masjid hiji gareja ceknyana hiji masjid hiji gareja ira eta mah engke di mana-mana tahu geus buleud eta ngomong kos lalagaan kuari tahu baruleud masyaallah karim ngomong asal lalagaan biasa jago nya mah tahu buleud ya Allah di pasar Kemis tahu buleud mimiti nyaho kula di Bandung jeung di Garut diperhatikeun eta sinaon nu baruleud ente bayang lu tadi naon barang di tengah-tengah tenan coba beli keur lapar meureun bari di dahar ge ieu rada inget ka omongan emak Ilot baheula masyaallah ieu emak kolot baheula ngomong teu salah ira eta mah terjadi kakacauan teh ke cenah mimitina tahu buleud ja ieu berarti tukang tahu bolon ya bulan bebeneran eta emak Gusti Allah Karim aju naon deui mak engke di mana-mana lalaki jeung awewe sapake pakaianana kuari pisan mana deui naon deui mak di mana-mana sawah pelakna pelak listrik wah mah sawah dipelakan ieu engke mah nu melak pare listrik ya heueuh kuari wetan sawetan listrik malulu kulon sakulon listrik malulu atuh dek pelakan sawah kumaha aja imah malulu dek dipelakan pare kumaha aja moal bisa beak bener engke mah jelema dagang ge dagang imah mah dagang imah sih kumaha mah dipapanggol lo ngomong teh mah ada dagang imah bae jelema orang lembur ge dagang imah aju urang meuli imah ge babari janu dagang na loba hayang gonta-ganti imah bisa nya mah engke mah kos kitu tadi akhir tah lamun geus kos kitu bakalna mulai gereja masjid gereja masjid gereja masjid kuari lamun diomongkeun mah ngeri kula mah kepemimpinan nu ieu ngan mudah-mudahan ulah terjadi lamun dibukakeun jejerona mantak muringkak bulu mantak para kiai, para habaib, nurada di berenya ngan tetap ngadoa jeung mulai pertahanan. Tapi wallahu a'lam. Jabonganna
koskara ritu ngan sia aku mau ngomong tuh yang ngaji osok ngaji tapi pan teu nanya nyana hanya kepentingan kunaon teu nulu kiai anu Habib anu kiai anu Habib anu kok bangun menggebu amat aya naon sih henteu kitu kunaon mantak ge cilaka mun moal waka dibejakeun jeroana nah heula kuari keur meujeuhna kumaha pertahanan-pertahananna ieu endek mengarah ka omongan emak-emak kolot aduh kumaha lamun aya pembatasan cara di Yordan cara di Mesir cara di Syria pembatasan tentang agama karena mayoritas atuh otomatis kan marudah hudang urang aya pembatasan di agama urang tetap hudang kajen kumaha ge sementara itu kan Amerika otomatis ngadu ribut kan wae ribut wae kalut gede dunia engke bakal engke memeh Mahdi jadi raja lah Amerika teh di mana-mana teh adidaya adikuasa geus pokona mah kabeh ge di bawah pimpinan nyana kabeh wabeh diangkut ke Amerika urang mun nyaritakeun tentang hasil bumi Indonesia ge pohara di Indonesia teh mun aya nyaho mah poharanya sakayana kekayaan Indonesia per tahun teh 1.200 triliun 1.200 triliun salah tahun 1.200 triliun coba eta mun dipake meuli baso 1.200 triliun sadaun di telit lalagaan Indonesia teh. Emang kumaha gitu. Tadi mantek engap ge urang engap napas beul lamun dipake ngabangun bangsa, masyaallah karim. Encan ya sababaraha dan lain sebagainya geus teu kudu dicaritakeun. Ente leuwih nyaho sabenerna mah atawa leuwih teu nyaho. Hei kekayaan dunia. Urang tinggal nitipkeun harapan ka seseorang. Harapan tinggal harapan kandas geus ditulis ti Gusti Allah titis tulis seperti itu kajeun geus jaka dituna ge emang ma min zamanin illa ba'dahu sarrun ba'dahu ngan tetep urang ulah tinggal ai berjuang mah terus bae sanajan sarrun ge kewajiban urang mah memperjuangkeun menang jeung elehna mah lain urusan urang Allah nu nangtukeun ngan urang boga ganjaran berjuang modal kuari ngaji bae deuk diparakedekeun teu pokona mah kredit haram, bunga bank haram, dek diparakedek henteu. Mabok haram, zina haram, dek diparakedek henteu. Engke ge atuh aya hitung-hitunganna ieu di akhirat. Sakitu bae geus hese-hese. Nah, ieu carita kalut. Nah, ieu bakal nangke di Indonesia kalut, di Thailand kalut, Malaysia kalut, bae dunia kalut. Teu kuat pemimpin Islam lantaran loba nu dibunuh. Menta ke negara Arab. Kedutaan Arab supaya mohon ke pemerintahan Arab dibuka lebar-lebar untuk tinggal di situ lantaran geus teu kuat di negarana masing-masing. Itulah caritaan Kangjeng Nabi. Geus dicaritakeun lantak ulah aneh. Nah, di dinya kedutaan Arab datang ke pemerintahan Arab otomatis dibuka berbondong-bondong ka ditu. Nu boga duit kan teu bisa. Nu teu boga duit teu bisa. Jualin eueuh harta di dia rit ya otomatis ngalawana tembak ya berangkatlah ke Saudi Arabia caricing lah di ditu karena hotel geus pararino ya otomatis dia mesti dijabis di sekitarna karena dunia geus kalut kabeh ge menunggu Mahdi mana ieu Mahdi masih di Madinah kene di Madinah berangkatlah ke Mekah keur ditaruguan mulai muncul ke salat bae lantaran tanda-tanda Mahdi geus dijelaskeun dina hadis engke aya seseorang titurunan Tamimi nyaritakeun hadza Mahdi nyanain mau henteu kula lain Mahdi ancaman la tudahekeun ngaku kabeh ku kabehan ulama-ulama dunia daratang kabeh kadinya nyaritakeun negaskeun bahwa ieu Mahdi disumpah
kakaraknya nyebut naam ana mahdi kabeh beak jelema ayo bayunahu beak wa huwa karyun padahal nya nama tetep embung bae kitu ahli Allah kuari macan puguh can karu geus ngaku mahdi tanda-tandana ge can karuhan mahdi nya lain geus mahdi deui masyaallah ilah bakal jadi khalifah teh kos kitu ta mahdi mulai berangkat pertamanya na ka Syria sebab Syria kacau na luar biasa cuman memehna nya na ka Aqsa heula ke Kangjeng Nabi Isa turun di Masjidil Aqsa jadinya cek na Kang cek Imam Mahdi tegedam ya Nabi Allah sebab subuh datangna turunna subuh tegedam ya Nabi Allah maju kita jadi imam cek Kangjeng Nabi Isa ente likarabati hadhil ummah kulluhum umarau kumulyana i umat Kangjeng Nabi Muhammad maka kabeh jadi umaro artinya sahabat pemimpin silahkan ba'dukum li ba'din bahasa Kangjeng Nabi Isa maka diceritakeun ku Kangjeng Nabi maka tampillah Imam Mahdi jadi imam Kangjeng Nabi Isa alaihissalam jadi makmum saat eta kitu bakal Mahdi teh mantak besi engke aya di curug nu ka ku Mahdi pencet sia ada kayak ayah si Mahdi dipeujit ku sia disedekeun aing cerita ku Kiai Uci cenah blon teh budak paling Mahdi tukang lauk bandeng tah mah nah si ade Mahdi asli tau kos gitu jadi kalau teh lamun mentak urang satu sisi terus bae berjuang di sisi lain urang geus nyaho informasi ti afdalul makhluqat nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi berjuang mah terus ulah eureun terus bae engke masjid di Beleuman setelah ayat satu gereja satu masjid satu gereja satu masjid satu musola satu gereja terus masjid dibongkaran dibeli ketika orang terus berontak Amerika kan dajjal teh terus guys ternyata resa terus gitulah dimulaian seperti itu satu sisi orang ngeri satu sisi udah kumaha deui Kangjeng Nabi geus kos kitu nyaritaan kudu kumaha atuh cak Kangjeng Nabi terus bae zahirina alal haq ente maot jadi syahid ulah sieun geus mentak memeh perang kuari ganti ngaran Muhammad syahid perang henteu di akhirat ka neraka aduh jorek asepan ge woi si syahid ka neraka manya syahid ka neraka orang ngaranna doang jababaturan masih Predi kadinya main cimplong ya, sekelumit tentang Mahdi sekelumit tentang kejadian-kejadian mun kurang dibukaan syarah-syarah tafsir dina syarah Bukhari kadang-kadang orang jadi sedih kadang-kadang orang jadi semangat kadang-kadang orang jadi frustasi nah ingan geus moal dagang lah deuk naon tuh sararieun cek nanti pamajikan kumaha nya na Bang penting mah nangkarak siapa itu nggak biayaan bu nah iyalah di akhir zaman jadi urang ulah kaget ulah sieun Palestina moal eureun perangna Mesir terus gontok-gontokanana Syria terus bahkan bakal ditambah Yaman bakal ditambah Yordania bakal ditambah Maroko Turki dan terus ka dieu ka urang ketika pemimpin nu terpilih nanti pemimpin-pemimpin anu henteu berbau agama diunggal negara kitu bae urang lamun nyaritakeun Mesir waduh pabelit jasa urang mun nyaritakeun Syria ku ari pabelit lantaran naon lantaran Amerika geus nyusup ka jero ka tubuh kepemerintahan Syria iyalah nu kudu jadi lantaran di ditu mah Sunni dimodif ku Amerika teh supaya seperti jelema Sunni padahal di jerona horenganan kaum inkari katipu kan masyarakat jadi ieu hese nebakna kuari teh hese nebakna mata kuari timbullah ISIS buatan Amerika urang hese nebak deui bae hese nebak satu sisi buatan Amerika dikelola tapi nyana terus naon kitu menghadapi Amerika Islam ge dibantai ieu si kumaha maksudna sedengkeun nyana tujuanna teh deuk jadi khalifah hayang jadi khalifah ujung-ujungna deuk kabongkar Baitullah
kapan urang geus dicaritakeun Baitullah teh bakal dibongkar memang urang geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi ketika Baitullah lenyap dibongkar ieu urang tawaf diurut Baitullah bae sarua bae di dinya Baitullah na eueuh tetep aja lain ka Baitullah ka Allah geus dicaritakeun pan kikituan anu kalut gede bakalna masyaallah kan untung nu karolot kunaon ge moal kebeli moal nyaho nya namanya kukumah kok geus bengek nya kolotnya bengek tah ieu keur carita alat manual manjani alat perang ieu teh model kitu bandring jepretan tak ditangtungkeun tadi make karet di dieuna aya kulit ditarik mungkin kulimaan atau ku 10-an di diteundeun batu tarik blue datang kan mungkin batu mungkin bom tuh ieu keur carita zaman baheula kuari mah kapan bisa 2 kilometer tembak sniper buatan Iran dipergunakan ku orang Palestina di jelema keur nangtung bae kieu tembak cek goler di mana cenah ieu periksa ternyata sniper keur beujeuhna kikian goler deui wah pun goler di mana ieu janakan deuk lulungan ge kaget sieun lalumpatan iyalah kos kitu dan lain sebagai dalam mun dicaritakeun mah kemutakhiran Amerika nu dibawa ku Israel atuh geus teu kudu dicaritakeun tetapi Palestina ge ngabogaan senjata anu luar biasa iyalah naon kitu ngaranna keistimewaan orang Islam jeung loba nu aneh-aneh ngan engke ketika Mahdi berangkat kumaha bisa menang Jibril dihareup Mikail di tukang asal geus gadege Jibril we urang geus tenang asal perasaan tenang Masya Allah bi mugaddamitihi Jibril tupisakaihi Mikail tukang dihareup malaikat Jibril di tukang malaikat Mikail berangkatnya wabeh para aulia Allah nu aya di Syria nu aya di Mesir geus perkumpulan nu Jaba Eropa Asoib Rijalul Gaib wabeh kumpul di Lubnan menyambut kedatangan Mahdi. Sageus Mahdi datang disambutlah ku para aulia Allah beatlah para aulia Allah di dinya sal kenal leungeun Imam Mahdi beda tembak ngembul tanginaheuna cenah kadengna kan hate jantung tenang perasaan asal geus sasalaman jeung Imam Mahdi geus pokona mah moal teu rak ditembak aduh Masya Allah coba ku ari sasalaman jeung Haji Pendi ngodar di dinya Mahdi Masya Allah tah hebatnya pemimpin lamun geus diturunkeun ku Gusti Allah dek dibere kemenangan seperti gitu ya otomatis gagah atuh hanya nyana nu ngabeakna para aulia-aulia Allah nu tadi anu aya di Gunung Lubnan memang eta nu diparentah ku Gusti Allah para aktob kutubul aulia nujaba Eropa Asaib dan lain sebagainya rijalul gaib berangkat acak-acakan Syria artina orang kafirna maju kuari ka Israel digempur terus maju terus ka Mesir kitu kene kafir kucar kacir terus ke Eropa ka dieu terus ke Australia terus dunia beak kabeh kafirna mulai khalifah nampak Mahdi geus menge kabar kafir biasa kadang aya kafir sinten enggak, diome, engke mah diome. Hanya. Engkau anak apa di sini? Hanya. Kuarinya nang ngome urang, engke diome ku urang. Jakarta diome ku singkoh. Di kumaha coba ayo deh kumaha deui. Geus kos kitu kaayaanana nyanggakeun ka Gusti Allah ngan tetep keur meujeunna alot kuari. Mata kurang mengansa kadar manusia anu lemah nu dhaif. Di urusan politik jeung perekonomian urang mah teu kabita asal ulah diganggu agama bae kan sakitu urang mah yang politik urang mah jadi partai henteu di organisasi henteu
Dina di organisasi aja orang mah teu becus. Di partai dengan seukur hayang ngelolohanana duitna doang yang terek ngabebener negara. Itu keneh dan lain sebagainya. Tapi agama mentak cek Kangjeng Nabi doa nu paling istimewa Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Kanjeng Nabi Gusti ulah ngajadikeun musibah kaula dina agama. Allahumma la taj'al musibatana li ummati fi dinina. Gusti ulah ngajadikeun musibah nu gede ka umat kaula tentang agama. Kanjeng Nabi teh geus kos kitu berarti indikator di indikasina geus aya berarti engke di akhir mah musibah nu paling gede agama. Geus mun Kanjeng Nabi ngomong kitu ngadoa kitu eta tertanda kinaya di akhir deleukeun musibah-musibah agama. Bener bae. Geus teu katahanan ku urang. Miti negara dicoplok-coplokkeun khalifahna. Geus eueuh khalifah mah kapan demokrasi asal geus demokrasi bae kan teu make Al-Qur'an. Nagara geus teu make Al-Qur'an kecuali manusia-manusiana. Tinggal manusia nu dibabad. Antak di Palestina teh geus lain peperangan tah geus biadab atuh ka orok-orok atuh dibunuh. Dek geus. Nah, ieu geus kos kitu kaayaanana keur carita keganasanana tapi kan Kangjeng Nabi geus carita mentak urang mah tinggal la haula wala quwata illa billahil aliyil. Moal turun Mahdi lamun teu acak-acakan ke Mahdi dibantu ku para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Mentak kuari teh urang lamun ningali para pi auliaeun pi waliun hese. Pi waliun teh hese tetep aya ngan hese. Naon nu matak hesena hiji jelema nu ngasingkeun diri tina halayak rame geus eueuh. Kedua, pan wali mah kudu pinter aya nu ngasingkeun diri ka teu mondok, tama lain deuk jadi wali, sieun ka hansip. Eta mengasingkeun diri ngaranna lain deuk ka Allah. Ieu keur carita pi walieunana secara mata zahir hese, tapi Allah mah atuh mudah deuk ngajadikeun wali seseorang di tengah-tengah kahirup pikuk rame nyana bisa kuat bete cinta dunia. Teu gimbir ku makhluk dan lain sebagainya. Tetep bae hiji Al-Qur'anul Karim. Nah, imam manjanik alat manual diesian batu ditarik ku 10-an ternyata meleset batuna lain ka hareup endahan ka luhur hajur ragag ka salah sahiji anu malangkeunana modar. Senjana bakat Tuhan teh beneran nih mah. Ya Allah ya Rabbi. Jadi beneran meleset ditarik. Atuh kumaha meureun ge Jibril kalur raga kana bluk kaki Umar podar ki Umar. Walau ada lamun babalik kajarul manjanikin batu manjanik aiprak bakotala ahadar rumatihi ngabunuh ka salah sahiji anu malangkeun anu narik dayana ki Umar ande katana atuh dirokis tuh ya hudiro dianggurkeun separona wa ala akilatil bakin al baqi saparona deui ka akilah augero matawa kena ka batur anu dik dihajar tangkal kayu atawa musuh tapi ternyata kasalian anu endek dimaksud salian rumat walam yaksiduhum teu dimaksud eta teh khoto ngaranna nu dek dimaksud nama nu itu eta kena nu teu dimaksud eta mah kaasukeun kena khoto qasaduhu atau memang dimaksud ambun da mapilaso in golabatil isobah dipanjang-panjangnya teh emang iman teu digunakeun ieu geus biasa kieu wallahu a'lam bishawab.